Purba Wilujeng Nyakseni.
nukur barang pentak, hingga dia. Semoga cai minum kami mah. Aduh, Nyai, nak terkarunya tak aktif. Iya, itu. Masih. Balik pisan. Rekira usuna latihan teh. Ampun, Oh, serius? Ayo, ini mah telepon. halo? Anya, iya weh OTW. Oh, Macet pisan. Daguan dong, lila. Wajahna latihan keisuman deui. Wih, kayak pisan. Jadi latihan mata perlunya. Tinggal gue sama Lesana. Ulah. Oke, semangat. Masih ada yang waktu. Oke, wing berangkat dulu ya. Anta sama. Dika, eta ikut malah digoreng. Aduh. Nah, teh asal anjingna beda laki-laki. Sama. Ya. Api kena kena tangan. Sosok, sendiri latihan. Api wajahna saha. Nyaku mana we dua anak. Mana jadi bagendi. Sekaligus jadi aki-aki. Yuk, siap. Siap. So. Nyai, aki teh. Ayo atuh. Aki-aki si Gadika. So. Nyai, aki teh anak pisan. Ci, aki teh kacai hidup. Kadieu jeung bagendi. Itu nasi penheula. Masih. Aki-aki 7 mulut. Tak bisa nak berbayar peta. Hingga sia. Semoga cai minum kami mah. Ya Allah, itu deui. Jadi aki-aki, idepna dibawa. Aduh, Nyai. Nak terkarunya kaki. Aki tenggesnya orang lalapan segitu jauh. Sekarang? Oh, siap. Belanja. Nyai, aki teh anak pisan. Cik, aki minta cai hindu. Aki 7 mulut. Gak bisa ada barang pentak. Nyingkas ya. Semoga cai minum kami mah. Aduh, Nyai. Nak terkarunya aki. Aki tenggesnya orang lalapan segitu jauh. Sata. Si Gana mampu biro bakal lakukan situ bagi teh. Nah, Cara tanya bagi lain gitu. Salah kecil dah Sata. ya, kuring geus maca tina sababaraha buku. Kaasup dina internet oge dibaca. Caritana sarua pisan siga kitu. Nyasok we hari mau mah. Tapi ulah hayang mau di jeung kuring. Kuring rek pindah kelompok bae. Kunaon Rama? Nah, urusan tugas kelompok, nepi ka kudu pegat sobatan segala. Sabab anjeun pengajaran pamadukan batur. Nya atuh,
bener begitu. Saprak mulang pipitis itu bagendit. Bet siga-siga aing robah dia diri anjeun. Kuring terobah, sata. Terus hiji ditambah hiji sabaraha? Aduh, naon anda mah? Aduh, ditanya serius kalau ngegubuk. Nanya ada sudah budak bolong baik. Tapi kan buktina anjeun teu bisa ngejawab. Anjeun kalau ngegubuk suku kuring. Sabaraha kali? Iya hidup ke suku nyare. 2 kali. Tah. Eta jawaban anak. Lamun 8 dikali 8 sabaraha? Pinter kita, ampun dah mah. Ampun dah mah. Aduh. Ampun dah mah. Ampun. Aduh, sudah. Aduh. Ampun dah mah. Ampun. Ampun dah mah. Ampun. Aduh. Ampun dah mah. Aduh. Ampun. Ampun. Ampun dah mah. Aduh. Aduh. Ampun dah mah. Aduh. Ampun. Ampun. Sampurasun, Nyai. Mangga, Nyai. Rahma, mereka mana? Mereka mana anjir? Aneh jawab aja makanya nama. Mesti dikaciri parang sorangan. Masih pede kita tanyakeun. Dupi bapak teh di mana? Asa nembe ninggal. Aneh. Mang Badrun, aya si Nyaina. Ya, kek, jagoan sekedeng cenah. Ai anjeun sarua, rek nginjem duit ka hiji. Made sok hayang nyaho kana musang batu. Urus we di sorangan. Pirang bedanya kitu, lumrah we aku. Kari dijawab, kudu bari kamu sandala. Matana ari tanya ku batu kudu dijawab. Ieu mah ditanya sabener-bener meni are-are kitu. Oke. Ari ibu tadi asa nyebut-nyebut karena nyindit. Naon maksudna Bu? Di mana aya nyindit? Sorak naon eta teh Mang Badrun? Taruh suara batu dewek mah. Urus we sorak-sorangan. Dasar kasebelin pisan. Kuring mah nyaan asa ngadinya sampul aneh Mang Badrun. Sorangan naon? Tengah dengin naon dewek mah. Iya kuring nanya. Naon maksudna tadi? Ibu nyebut-nyebut karena nyindit. Tah, asa nu torek. Tapi sorak naonnya? Paling oge suara domba tiara nyindit. Domba, sanganana pisan. Nate kadenge aya ngomong tadi di dia. Tah, kadenge deui. Nya, sakapung asa siga sorak domba. Tapi sakapung asa siga sorak undi. Gelok bukan? Iya suara aing. Tah, sorak undi siga eta mah. Aduh, nyai mah kubut-kubut pas tatoan. Beda nama. Mau oge dipuput. Mau? Ih,
dewek cara pinjam duit deui. Sakali deui we nyai. Itu budak tergering lagi bawa ka dukun. 10 kali aja pinjam duit. Ayeuna masih kena pinjam duit. Engke oge dibayar nyai. Engke di mana? Anjeun mah digawe oge tanah. Lain meunang duit di mana? Saban poe ngamu belum dengan hayang. Moal we mah tinggal ngomong we atuh nyai. Tuh kudu pikiran dana masak dewek. Remeh hidup atau moal mah. Moal. Dasar jalan pedih. Kalau we bakal jadi orang kana, tapi ini cuma buta tangga. Ketika cara hubungan. Membadun Naon? Anjir loba pikiran. pikiran kuring moal loba. Pula hayang nyakok. Ari kabisan anjeun teh naon? Sajabana ngadu hayang. Gelut. Anjeun. Moal ieu cemal. Tuh. Hati. Anjeun moal bisa ngandelkeun hidup ka sabahan jadi kamu. Ku ieu pacul. Anjeun pasti bakal bisa hidup. Teh. Bawa ke anjeun. Pakai bubur macul. Ikan yang kasar besar di bebelan hidup anjing. Karena pinjam duit. Mending kene. Digawe sama mantu anjing. Ya kan. Ieu pacu teh bikin ka dewek. Nya. Teh. Pakai digawe. Didungangkeun hidup anjing sejangga. Lamun ieu pacu bikin ka dewek, artina rek dikukumaha oge kumaha dewek pan. Nya. Kumaha anjing. Nuhun nyai. Ieu pacul rek dijual. Dasar lebu. Ari anjing aya naon? Nyai tulungan kuring. Kuring butuh pisan duit poe ieu. Keisukan oge dibayar. Kuring mah ala ayeuna kawani hijau teh alatan butuh pisan. Hebay. Moal ngorek lama. Tapi ari anjeun geus bebeja ka salaki. Ih, justru salaki mah ulah tapi ka nyamun. Sabab namun salaki kuring nyamun. Wah, kuring bisa dicarekan. Malah doa bakal disiksa. Lamun kitu pula mau bisa mere minjem. Naha? Sabab pula punya ka anjeun. Karunya, lamun karunya mah kudu oge dibere. Iso. Tadi cek anjeun. Lamun sarang nyamun, anjeun bakal disiksa. Nya, katana anjeun ulah nyarita ka sasaha. Cukup kurang duaan nyaho. Isukan oge dibayar. Pula mah semua nyarita ka sasaha. Tapi nah anjeun yakin. Ieu teh ngan aya urang duaan. Yakin? Memang aya saha deui kitu? Aya yang minyak siang saban reka parikuasa kuna manusa saban mangsa. Ngomong sakal sangit. Moal mere mah tinggal ngomong we. Dasar jalma pedih. Memang harta teh rek dibawa modal, dibawa payah mah moal. Tapi kula kudu tanggung jawab kan segala rupa yang dilakukan ku kula. Patali jeung harta kula. Siga nu bae maneh teh hiit. Jalma pedih. Nikah sedih. Jalma pedih nikah sedih.
Adik-adik sarwana, tapi jam duit baik. Mau dibere. Nah, cuma siap. Soman pisan. Apa nih? Kenapa dia? Abdi Saha? Mana bebaturan sekolah selama? Sumun. Ngomong naon dia? Ongko budak sekolah. Tapi tidak sekolah pisan. Tinggal ngomong kulit. Aku dan Ayak bikin nih. Mana kalau satu nih? Nah, bikin dia. Kamu kamaran, Mak? Mama sarang bapak. Kalau resah, lucunya mau keluar kota. Mulai nggak obat ke engine nih. Ya perlu tanya-tanya. Suka juga kan dia. Sana siapa bola tuh di? Akan nabi SMS. Mantap. HP nanti rusak. Tuh, cari. Siapa nama? Baterainya diganti. Oh, bun. Mending melendung dia. Minta dikit baterainya, ya mami. oh, sawinya sering terapi abdi. Mangga baik, anggap abdi. Abdi mah meser deui sampil. Nah, ngomong naon dia? Bisa sorangan murid oke. Udah teboga kasopanan. Yo, Mama. Sing hati-hati di babaturan teh. Udah sakola mah kuduna oge nyakola. Bikin gelang-gelang. Mohon ini. Adek, ulang makan bakal lagi. Hajurai mah. Tuhun. Mual atuh bi. Hati-hati. Iya teh. Nanya sabaraha kali sabaraha. Jadi Rama, Oh, kira-kira 8 dikali salapannya. Tadi kakak jauh 22. Artinya 50 kali lipat. ampun Rama, ampun, ampun. Ya udah kalau memang oke Santa. Lu nanya aku siap cari jawaban anak. Anjir udah 72 kali Santa. Ampun Rama,
Buahnya si Bagendi teh mau. Piraku antara awewe wah itu mau pamoan dedean aja bersih kakak gila-gila acan Ye, si Mani Pengko cewek mah. Kita bergerak, kurang diberi. Lamun ayah lomba, akan jadi. terjadi gila-gila acan orang selalu datang piraku kalau nangkep beli yo dengarkan ini mah ieu teh aya emas bukan jawabanna aya duit anu kota itu jumlahna nah selain teka bita penting pisan anu bakal ngarobah kasih tiru kurang penting pisan oma pulang sudah boleh gila-gilaan Nya, tak kurang tugas hitungan. ya apa sampai meloknya teh terus kamu ngelabah jambrok terus baca melok oke penting ieu teh bangsa mah ninggem apesnya nih berhenti istirahat teuing kalau baca jambrok teh ngalahan penting ieu urang rumah batuk mata-mata yang berhenti terus mah gila-gilaan Si Bagendi mah bisa jadi pinggang apes. Tapi yang mau namakan apes. gila Cicing daripada segedung. Udah sebenernya jadi mampu teh. Si Rekonan cewek. kodang rek kodang Ye, cik dewa cicing lah. Kurang nunggu tekan baik kaki. Kayak sama. gelap pisan Ayo kurang buktikan si Rama bener-bener kasurupanya Bagendi. ya mana mengarang Bebangsa. Ganding. tapi dua jam itu bukan lama Cici heula. Urang tinggal dengan dia. aneh mana mah tidak aku masih tegur ari mana yang serang celaka Ya satu bu, namanya tersadar. Itu bangsa teh ninggalin ke urang. nah betul hari kau ulang ya Aku tidak boleh.
Waalaikumsalam. Mohon maaf. Marahnya cilaka keluarga sorangan. Lain tanda satu kulit. Rahma, Andi asal gelis. Garang kok genika. Jadi, baheula teh rupanya siga kieu. Sesal kata. Mata nak pulangan Cinawak Rahmat. Lantaran kepada sarimbang pisan jeblok. Geus 600 tahun. Pulang nantinya di citampungan anu pada sarimbang pisan jeblok. Kakarang kiwari kelamahan. Tapi anjir kebobahan anjir dina apa kalah kumaha oge. Rahma mah tetep Rahma, lain anjir nyai. Kuah pelilangan Cinawak Rahmat. Pulangan hayang berdagala pembinaan diri kuang sabener. Kiwan geus nepi kana wajib. Kuat tenarima lawan hirup kuat dicecelek. Aranjeun nyaho. Ngeunah anjing kuat ini. Kacidak percaya jeung kenyataan. Tapi teu gampang karobat cerita anu geus kagok sumebar di masyarakat. Yo, nyai. Anjeun kudu klarifikasi ka media. Lanceuk we rea lawan wartawan. Malah reporter TV oge aya. Anjeun ulah jauh di media. Teu kudu Kak. Ye. Hese anu direk mah. Sabab black campaign ngeunaan diri anjeun geus langsung sumebar. Saalaminya geus pada apal. Yen ngibagin teh jalma bungar anu kacida pudina. Mantap. Lamun anjeun teu dek klarifikasi ka media, hadena anjeun ka Twitter. Duluy anjeun nu tweet halaman anjeun. Engke puuing jeung balat-balat pasti deui. Nepi ka kebenaran anjeun jadi trending topik tingkat dunia. Serak pula bakal dihandle. Serak pula bakal ngeliputan dunia. Mapakan mega ngaling Wiati ngalang-lang cuman Nyai, sampurasun Nyai. Ieu akang sejak hukuman. Saha itu? anjeun oge teh bakal nyaho. Nyai, naha anjeun kalau serangan? Ieu pula berarti diakeun. Ka dieu Nyai. Sumangga Kamada. Pasti gak mau banget. Jemput sana. Bagian Marga kumaha
Beuti ieu akang urang ngalek ka madegan Nyai. Ieu teh patarekan akang pamungkas Nyai. Pamadagan naon teh ya, Kang Marga? Ari anjeun teh nyaan buku ka akang. Tolong Pak, Kang Marga. Cinta Nyai ukur ke akang. Leres Kang Marga. Hapunten Kang Marga. Tuh, Nyai mah matak abingungkeun. Ongkoh dedeuh, ongkoh cinta. Kang Marga. Kapan Nyai posyayo sama berapa kali? Sanajan Nyai kacida dedeuna ka akang. Nyai tetep luar biasa mah hiji sareng akang. Cuma atuh Nyai. Nanaona urang silih pika cinta. Lamun teu bisa ka hiji dina kita laki-laki. Senanaon Kang Marga. Nu namina cinta teh. Henteu salawasna bunga hiji. Tapi di antara urang aya hal-hal naon ka hiji. Moal aya menjalakeun pamauran Arabi. Moal aya menjalakeun. Naon salah urang Nyai? Memang moal aya nu ngalepakeun Kang Marga. Tapi Nyai tetep bakal ngaos lepas. Kumargi Nyai jadi janji dan subahna. Nek tos pahet ngaburak janji ka diri Nyai. Sabar dan sapi Nyai mau. Nyai kumares nyorang laki-laki deui. Nyai, harita diri Nyai kekali udan kasdi. Nyai kekali lebar udara tidak termaut selagi. Wajar lamun Nyai kepikiran segala itu. Ayeuna mah Nyai geus wancina bulan begini. Akang bakal jadi gagal salah Nyai. Nu geus teu aya dieuna. Akang bakal bisa dedeung Nyai. Percanten Kang Marga. Kasal dan tidak leres pisan. Ari sugan teh moal aya deui cinta anu ngacik dina hate Nyai. Nyai teu sangka. Akhirna peuning Nyai teh berkata di ati ka tentang asmara Kang Marga. Sok atuh geus buktikeun Nyai. Buktikan cara Nyai dek orang laki-laki cek akang. Urang hirup peperangan dina kabagaan. Urang putih, urang peperangan. Cinta males cinta Kang Marga. Tapi janji oge tetep janji. Janji Nyai sanes bulat cai. Tapi bulat batu. Bulat batu Kang Marga. Jadi kumaha kasihkeun anak. Upami sarila badugan putri Nyai. Sumangga. Pilih sarila badela lawan sanes pisanes. Ulah kahalangan Nyai. Jum. Yang dapat terbanda sapohoyong sarila. Untuk laki-laki Kang Marga sareng
bogokan nyai. Lain bogokan harta nyai. Sanajanya oke. Pakaian nyai itu dijuruk-juruk kantor. Akang mah teka bisa. Akang kurhayang nyai. Akangan hayang biru dilebut tanah kerabi nyai. Lain hayang kata nyai. Luar biasa, Marga. Hapunten. Namun itu akang rek lunta alat tahun. Marga. Nyai mau ngalaman deui ningali akang salilana. Nah, di rumah sakit tuh salira teh. Kaya gunana orangnya oge. Aduh, itu bisa lahir di Ukarabi mah. Telanku pemirsa kahoyong salira. Marga. Telanku pemirsa Marga pegang ngetutkeun Nyai mah. Lain tega, lain. Tapi akang kekuat dalam kehidupan sikap ieu. Urang juga barangan. Tapi itu bisa lahir. Akang kekuat nyai. Ya. Sumangga tukang Marga. Telanku kumaha saya salira. Marga. Bener, yang ngorong pemadegan. Ingat nyai. Nyai mah kungsi dia dengan akang di salilana. Seharusnya di mana perintisan. Pada dibantukan bersalera. Tapi Nyai tetap luar biasa menghalang salera. Lagi Nyai mau jamin karena janji. Bener ya nyai. Akang rek minta. Kang Marga. Kang Marga. Nyai. Uing kagum pada konsistensi anjeun dengan nekong janji. Punya sarua jempol pisan nyai. Dina zaman ayeuna mah raha kucing nyai. Malah loba tante-tante baleuhar anu tonggoro salakinan geus maot. Cacak sakali masih oge. Malah ya blondong ini teman pengolan. Soalnya selesai di berondongannya. Berondong. Beningan itu datang deui. Ya. Kenyataan dia anu aku jiwa teh. Sesaganya
Karena kumaha nih. Bandung ada ibu arah itu. Kang Marga. Hatur nuhun saya sumping deui. Hatur nuhun. Salina masih keneh di kebelah Nyai. Akan ketepret biar ke tempat jauh ke bina-bina. Janten. Janten. Nyai. Tadi Nyai ngerita naon ka Akang? Cariosan mana Kang Marga? Geunaan Akang. Upama Akang rek rarabi jeung awewe sejen. Tadi Nyai ngerita kumaha? Oh. Sumuhun. Pilih salira badela bisa pisan. Ulah kahalan gitu Nyai. Tuluy. Nyarita naon deui? Pilih Kang Marga Priyogi Hatta Banda. Kanggo posela kilabi Kang Marga sareng pisannya. Sumangga. Salira nyandak sakahoy. Nyaan eta teh. Leres Kang Marga. Akang bisa nyopot harta Nyai. Sakaya Akang. Telopat sakahoy Kang Marga. Sumangga. Nyandak baik nyalira. Sakaya Akang. Leres Kang Marga. Tempat penyimpanan ikan masalah segala kita oge. Salira tos kuning ieu. Nuhun Nyai. Tapi hayang ngomasa
Tapi nah yang manis pisan. Padahal anjing kuduna bunga geus bisa ngagolekakeun watak aslina keluarga. Kalau kumaha oge. Kula geus cinta manehna. Najan kula kemudian kamu mendoakan juga sama Tina. Tapi dah hati kula geus tumrap ka manehna. Tidak dasar kalbar. Kula cinta manehna. Tadi nak keluar mudah manehna. Tadi nak keluar minta dihapura ka manehna. Tadi nak keluar dedunan kahayang manehna bikin orang parami. Tadi nak keluar pancet lagi luka hiji jeung manehna. Tadi nak keluar dan supaya pegang kali janji dina hati. Untungnya itu buru-buru udah manehna. Iya, bener. Untung pula ada gurung dukun. Si Marga bisa nyerang ujian pamungkas. Yang bikin pengiran kula hiji jeung lalaki nu tahu hayang ngajasa kata kula. Sampurasun Sampai mah bagi abang dan saka dia. naon anu biasa dibantos ngayuna nyai. Mangdan. Iya, aya 2 gembolan. Anu geus sina inten jeung nu hiji. Bagikeun ka jalma miskin. Oma. Ulah aya saudara oge nu nyahoan. Yen eta harta anu bejakeun we. Imah nayang widi. Mangga deui. Sekali deui. Oma bisa. Ulah aya saurang oge nu nyahoan. Yen eta pamer itu. Tangkep bejokeun pisan deui. Rupi kendorong hiji deui kumahakeun deui. Nu hiji deui mah. Simpen di tempat anu harita kunci dituduhkeun ku kula. Sumangga deui. Sok gancang. Bisi kaburu aya nu ningali. Mangga deui. Naik ya, sama gedingnya. Terkenal harta banda, kan? Harta banda kula. Mangrumpa ditinggal salaki kula.
bakal aya kejadian deui dina penting ieu teh. Aranjeun moal nyaksian naon deui. Yuk. Gerak maluang. Nyai, Aya naon Santa? meunang kuring nanya sekali deui. Teh. Rek nanya naon anjeun Santa? Ari anjeun bener bukut naon? Saban manusia ngukut mau tidak dirikan sewang-sewangan. Tak mau bisa nyalametkeun. Bisa oge hilangkeun. Gumantung kana cara hatena mokolakeun mau. Tingali kayaan langit nu angkep Nyai. Rasakeun ieu hawa anu nyongkap di tebah hiram geus mimitian dan angin sakudu deui bakal eta dendeng ka cijalukahna. Bakal ngaleleh tuneueun di lembut lumata hidup berkuat ka kejimat tempatan sabab lembur banyu resmi bakal kakeun malah nurutkeun ilapan terima ku aki
cari mengambil tempat mual saat-saat mereka jaga iya tempat bakal jadi di situ. Iya, situ dengan situ babi. Tapi kuan kelemahan pati tak keundi. Harta pula oke. Dina kakak undi dia. Yang pengantin oleh para penonton format Simpuring
Teater Sunda Kiwari sejanyanggakeun layang pamajen ka nomor tandang 35 Silo Teater SMA Negeri Belanakan Subang dina naskah nyibagunir kugat karya Ipa Galuh Murna. Sumangga dihaturanan kapupuhu Teater Sunda Kiwari Kang Dadi P. Danu Subrata kanggo masrahkeun layang pamajen ka nomor tandang 35 anu nembe midah. Kapupuhu Teater SMA Negeri Belanakan Subang kaum kapayun dihaturanan pupuhu Silau Teater kamu kapayun.